Punten bi bade tumaros ari bumi na Ceutiu paling mana? Nah aya naon ka Ceutiu? Ieu ka Piwarang Pun Bojo nagih. Anyuk panci cenah 5 minggu tos teu mayar. Alah eta teh nya jelema beunghar teh tika kitu-kituna nya. Tuh amang palih ditu bumi na teh. Tapi Heg teu. koret, heg jelema beunghar oge eta mah heg judes. Wah, Heg geus 5 minggu nya. 5 minggu nya ta. Mang garajig tanyakeun bawa mere bawa moal dah liat eta teh kan hutangna teh beunghar oge. Cing urang Tuh cobian di eta ditu nya. garajig. Da aya pasti gerak tara ka mana. Mun teu nyumput. Iya, kitu bumi Ceutiu teh. Alah, itu saha cudag cideg jelema teu wau aing mah. Buat tukang hipnotis aing erek nyokot mas aing. Laanan ah. Punten bade tumaros. Mangga, Ari bumi na Ceutiu paling mana? duh ka atuh teu terang bade naon ka Ceutiu? Nyata ka Piwarangan Pun Bojo ieu teh Piwarang nagih panci. Oh, Can mayar cenah 5 minggu. duh ka atuh teu terang abi mah ka Ceutiu mah. Duh ka abi mah nanemean di dieu na oge. Ceutiu anu sok ieu geuning reuncem, geuning balaga. Koret cenah. Yey. Naon deui? Eta duble cenah emasna teh, reuncemna teh. Oh, duh ka atuh teu terang. Abi mah nanemean ngalih abi mah ti Korea ka dieu. Oh, Nya, terang ya. teu terang saur saha eta teh? Eta saru tatangga cenah bieu teh ditaroskeun cenah Ceutiu mah cenah nya koret cenah. Nya emasna ge duble cenah. Duh ka atuh teu terang. Pilari deui we kana sanes. Oh nya tuh. Naon geuning lain tukang hipnotis eta teh kalakah anu nagih panci. Untung mas dilaanan aing mah. Kapanggih teh mang Ceutiu teh? Henteu bi, nyata ieu teh hayo ditatangan ka sabar urang oge. Piraku aing amang Ceutiu nu reuncem di ditu. Nyata teu aya cenah. Man ku abi anter amang geraman. Ayo lah syukur Geraman oge. aya pasti. Teu sopan ka aing ngahina mas duble jelema teh. Tah amang ieu Ceutiu teh amang. Iya. Sok erek ngahina naon deui ka aing sok. Ieu nya, ieu cek ieu nyebutkeun koret teh. Ih, ceuleuh dengan pagawean nginjem duit ge ka abi. Baralik kali itu baralik. Lihat atuh kana hutang teh pantes atuh. Heeh, aneh aing mah.